muatannya cek akan da akannya penggiat teater sami teater murni ngejar orang sandiwara itu eta kaya terus mau sandiwara mana mah senawan aing yang tentang akidah aya bentuknya desi gitu tak aing yang marginal ya cerita sama kowe aya bentuknya roman gitu jadi ayam wayang ya aya wayang di teater tak aya seperti itu jadi kalau teater itu kan tidak menumbuhkan itu bentuk-bentuk yang sejen gitu teater dia teater murni ngelahirkan dulunya kalau sekarang nggak diakui kabaret radio musikal atau monolog dan sebagainya terus teater kayak ucing kan aya na loba anu sebuah bentuknya maksudnya sudah iya nah mau sandiwara melahirkan oleh tetap pakai sandiwara desi sandiwara babat sandiwara wayang sandiwara roman ada bentuknya sandiwara sakit kedua. Apa sih yang bikin menarik menurut akang-akang sampai kalian? Jadi yang di dalam tadi yang bikin menarik di dalam cerita itu di dalam pelajaran itu ada tata krama, terus budi pekerti, terus sastra Sunda ya. Itu yang menarik di dalamnya banyak pelajaran buat kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Berarti lebih ke ternyata dalam prosesnya itu ada gitu ya. Dan kita di tambahan sedikitnya Kang Uda menarik lah. Tapi ketika itu mah itu sudah dia di dalam. Nah, akhirnya nggak sandiwara Sunda. Iya. Anu disebut kuno ngolot gitu. Pertanyaannya sederhana Kang Uda. Sebelum ngejawab eta, rek nanya heula ka budak ngora. Ari mahane teu make bahasa Sunda gitu. Akan lagi sih karena aku bisa gitu kan. Jadi meureun jawabanna anu lamun global umum tak baru dah ngorate kitu. Anu kahiji kunaon nih aing teresep kana sandiwara Sunda contohna. Gengsi main sandiwara Sunda karena teu biasa, karena teu bisa bahasa Sunda, karena era. Nah, yang lebih banyak mah karena teu bisa aku era. Eta nu kahiji. Tah akang mah jadi kieu bentuknya sandiwara. Tapi pola organisasinya itu sandiwara. Iya. Benar. Akang nyata di pola ya ku abahnya akang yang menjalankan. Kumaha sih ieu gawe budak ayeuna. Contohnya, akangnya sebenarnya kalau main medsos, tinggal bilang baik-baik kudu boga Instagram itu hal kecil. Iya, ya? Betul. Jadi urang teh kapaksa kudu kieu heula anu latihan teh demi upload barudak. Iya. Ya. Terus kumaha interaksi eta mah interaksi pengurus jeung anggota, eta mah masalah keorganisasian sabenerna kumaha ame betah. Tah, geus betah mah nya meureun paham tadi si Kang Gede. Oh ternyata di jero sandiwara teh aya ieu. Jadi ri Kang Liwang mah ngabentuk seni tradisi, tapi polana henteu tradisi gitu. Meureun eta anu benten jeung grup sanes tadi nyambung kadinya. Begitupun grup lain banyak anu ngaku teater modern, garapan modern, tapi bentuk organisasinya lain kuno deui gitu tah. Gitu. Nah, maka eta mah da sebenarnya kaparilan organisasi ayo untuk merekrut orang untuk masuk. Gitu. Kakumaha carana nya jiga anu dagang bolu we gampang. Ame main ieu bolu nah kumaha carana mana nyobaan we heula gitu. Iya. Kan itu, jadi yang penting tarik bola. Dan yang paling sederhana itu teman ke teman. Iya. Ya, gitu. Ayana sandiwara sana tahun 50-an. Geus we eta. Awalna teh aya sandiwara sana tahun 50-an. Ya. Kadina pun terus sandiwara Sunda. Eta teh awalna aya ketoprak, aya ludruk. Jawa. Sandiwara Sunda teh kacida pertunjukan emas zaman itu. Paling dilulukan. Sampai tadi tanggap nanti di gedung-gedung bupati, di gedung-gedung wadana. Hari sandiwara Sunda mah kesenian anu bijilna teu bisa dipastikan. Bijil wayang boleh, bijilna di keraton. Wayang.
kulit di keraton. Ada kudu kosok tuh, pertama di keraton. Wayang golek tihana, wayang golek. Nah kalau gitu nya, tak eleh gitu deh. Kudu tihana, mah eleh sampai yang mana. Kalau saya mah tepuguhnya. Non sandiwara Sunda mah rada tepuguh. Gimana itu kumaha gitu disebut tihana lain disebut henteu. Atau tiga dari orang. Sandiwara Sunda di urangna ieu. Menang saya itu tihana. Nyambung katunil eta teh nyambung katunil eta. Sandiwara teh. Masa nama tunil. Saru. Tunil mah dari kalong saya. Ada warna tahun 50-an, masa kemasan mah tahun 50-an. Tadi teh ku akang teh disebat cenah sandiwara Sunda itu kesenian transisi gitu bah. Nah maksud dari kesenian transisi teh kumaha gitu? Salah bae akan ngejawab Kang Bayu. Lain kesenian transisi sandiwara Sunda. Teater transisi. Bagi nyebat gitu tapi nya teater transisi. Oh iya teman saha teater nah jadi nah kasebatna teater transisi gitu bah. Apa datangna teh luhur di gedung tina prosenium. Jadi karya. Ya, nepi ka ayeuna transisi. Jadi saya maksudna mereka naonnya meunang. Sebenarnya rek naonnya mata paling esa dikritik sandiwara Sunda. Dikritik teh mainan goreng gitu. Jadi rek nyeun naon, tak abah dimanfaatkeun, jadi cerita lepas di TV, dijieun film, tidinya naon. Aya unsur sandiwara pasti. Ya transisi itu. Kan tidak lain halnya transisi bebas itu. Da seniman naon wae aya kaidah-kaidahna. Dia urang mah paling aneh kontemporer aya kaidah-kaidah. Nah, kontemporer aya kaidah mah aing gitu. Kontemporer tapi aturan baku. Di kontemporernya di mana? Anu kontemporer itu gede. Abang mah di sana warasa di Longsor generasi penerus abang mah lebih ratusan. Perkara dalam bentuk lain sabodo bibir. Tapi besikna bisa rapal. Jadi pada umumnya bodak ayeuna kritik di abang. Demi sadar yang maksudnya luar biasa. Demi sadar yang sandiwara Sunda luar biasa. Tinggal ini pagelaran anak gitu bentuknya, formatnya gitu. Pada esensinya luar biasa, filosofisnya luar biasa. Sanajan kolot baheula meureun teu ngahaja. Eta teh gitu. Tapi eta ge tetap jadi kieu nu disebut tradisi ayeuna naon wae eta teh pan kreativitas luar baheula kalau mah dilatih dengan kreativitas cara abahnya buatin menjadi sejarah jadi tradisi menurut orang sakudu kitu gitu bisa wae bisa wae kalau gitu Munculnya asap ya, pengen gitu ya. Segar. Calakan. Batak berhasil, abang sandiwara, abang mah pahlawan sih apa? Pahlawan yang memperjuangkan seni angus rek itu pisan tiba-tiba jadi gitu. Kebetulan abang otaknya temanat gitu. Jadi untuk kebantuan gitu, kudu gitu kan.
segi filosofina kumaha kesenian longsai? Cuma Segi filosofina tadi kan abah nyarios kan aya hampir kabeh filosofi seni normal nita bener nyarek salah gitu. Ini kalimat. Geus we eta longser sandiwara Sunda kenang. Kalau kali itu faktor gotong royong aya, silaturahim aya, tapi filosofi kesan negara segala rupa ya di Nyari salah kan. bisa gitu. Esensi seni mah kata dari tradisi menyarek benerna berdasarkan pengalaman hidup. Benerna salah.